Cin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro, kapanggih jeung urangnya. Di video ayeuna urang biasa arek dahar deui. Tapi di video ayeuna urang arek challenge nyata arek ngadahar mie goreng 5 rasa sekaligus. Nah, iya aya mie goreng ayam geprek, mie goreng biasa. Tah iya aya mie goreng sedap Korean spicy, mie goreng rendang, yang terakhir iya aya mie goreng Aceh. Bro, geus jadi nya eta mie na sarua wae bentuk mie na mah cuman ayeuna dibere bumbu tah ieu bumbu anu mie goreng biasa na. Tah ieu bumbu Korean spicy na. Rasana teuing boa kos kumaha nya. Nah, ieu tinggal bumbu rendang. Mie goreng rendang. Nu ieu mie goreng ayam geprek. Mantap. Nu terakhir mie goreng Aceh. Nah, ayeuna urang aduk heula, bro. A few moments later. Rasana teuing kumaha boa nya ieu 5 rasa mie goreng dicampurkeun. Nah, ieu bro geus aduk kabeh tinggal dahar. Seperti biasa sancan dahar ieu urang baca doa heula. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo tong milala urang sikat wae. Urang nyobaan ieu rasana teuing boanya aduh. 5 rasa dicampurkeun kabeh. Oh, nu beda sih. Saro wae. Campur aduk. Wah.
mantap. Acin. Aduh. Tambah kerupuk. Iya 5 rasa. Oh, nu aneh sih. Biasa wae. Lumayan lala. Sana ya dicampur jeung Korean spicy. Ngomong belebetan loh.
tambah deui. Mantap. Beak. Mantap. Tah video ayeuna sampai ka dieu nya bro. Mun mareneh resep kana video orang tong poho di like, komen jeung subscribe supaya channel orang lebih berkembang deui jeung orang lebih semangat nyen kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.